wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda anu digarap ku Sim Kuring Cing Adnan kalawan mawa carita Mang Sobri dina bagian ka-8. Kukituna sateu acana Sim Kuring maoskeun kana lanjut cumaritana ieu dongeng langkung ti payun. Sim Kuring nyuhun dihapunten kana sabudaya kalepatanana manawi dina kuring maoskeun kana ieu carita loba kasalahan atanapi aya kasamian boh dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi ieu dongeng teh mangrupikeun karya fiksi anu direka ku Sim Kuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang sadaya istirahat para mitra. Nya kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga atuh urang lanjut dangukeun deui carita dongengna kalawan judul Mang Sobri bagian ka-8. Wilujeng ngadangukeun. Yu Para mitra kaum dangu, nyingkatkeun kana carita ngocapkeun ka Nyi Lastri sakulawargi anu pada nuju ngantosan dongkapna Mang Sobri nu disangki ku aranjeunna cios nuju ka lembur gawok kangge nepangan Mang Kosim kana neangan pigawean. Dupi wayah oge da kantos kalebet ka waktosna sandikala nu rek deukeut ka bedugan magrib para mitra. Nyi Lastri anu tita tadi langak longok di hareupan panto mika hareup Mang Sobri teh datang. Akhirna tinemuan kana laksa pangantosanana para mitra. Mang Sobri harita datang sapedah teh langsung dibantun ke arah tukang. Nyi Lastri oge ningalina asa ku bagja peda rasa kahariwang leungit ku temelang. Kubari cengkat Nyi Lastri ke arah tepas pok ngucap ka Mang Sobri nunuju ke arah tukang. Akang langsung sakantenan mandi wae mending Akang. Ke acukna sareng handukna disiapkeun disusul di sampiran kamar mandinya. Kocap Nyi Lastri kana ngongkon langsung ka salakina. Mang Sobri nutos aya di tukang ngawaler tembal ku langsung ka kamar mandi. Sumuhun Neng, ya Kang langsung mandi we. Sumuhun Akang, ke acukna sareng handukna bade dicandakeun. Tembal Nyi Lastri para mitra. Nu langsung nyiapkeun kana pangangge Mang Sobri. Tur langsung disamper ke kamar mandi ku nyampirkeun panganggianana di watesan sampiran luar kamar mandina para mitra. Para mitra kaum dangu, dikocapkeun dina wayah harita nu singkat nama wayahan teh tos ngalewihan waktosna magrib samalahan Bah Kohar jeung Mang Sobri oge nembe pisan mulang ti tajug tukang ku laksana ngalakonan salat magrib berjamaah jeung walabe rohman nu harita janten imamna para mitra. Nyi Lastri anu masih keneh dimuken langsung regap ke arah dapuran nyiapkeun tuang kangge sasarengan tuang dina wayah harita. Dumukna Mas Arbini mah tos repot pisan di dapuran nuju ngadamel cinteh pahit dina teko plastik paranti biasa. Harita sagala deungeun geus disiapkeun ku Nyi Lastri. Cinteh jieunan Mas Arbini oge kantos sayogi. Mang Sobri jeung Bah Kohir kantos nyondong di meja tuang harita. Nyi Lastri oge kantos mereskeun anggean mukeun nu tadi dianggena kana ngalakonan salat magrib. Kitu oge Mas Arbini anu tangtosna siap oge bade tuang dina kayaanana para mitra. Kagambarkeun ku cara urang harita aguh rawuh timpuhna nikmat tuang ku syukur sanaos dengan kaukur ari berjamaah teuing dina tuanganana mah banget pisan karaos nikmatna nu teu sakali malihan Bah Kohir ku nyoel deui sambel terasi nu diadu jeung kacang panjang kitu oge ka Mang Sobri nikmat pisan asa kagambarkeunana dina nampi raosna tuang dina kayaan harita teh para mitra. Alhamdulillah, atur nuhun Gusti.
tuang teh karaos nikmat pisan ieu teh. Kocap Mang Sobri muji syukur nu kantos nyalse dina tuangna. Tur kasusul ku Bakohir oge nu nembe pisan nyalse tina tuangna. Alhamdulillah ya Allah. Nambah sok pamikiran masuk ka ditu. Tawaran Bakohir ka Mang Sobri para mitra. Alhamdulillah bah tos cekap. Malihan asa wareg pisan ieu patuangan. Asa ku buncit malihan mah ieu teh. Tembal Mang Sobri harita ka Bakohir. Dina padana kayaan nyalse tuang di wayah harita para mitra. Nyi Lastri anu harita cengkat enggal kangge ngaberesan piring urut dahar sarerea. Kasusul Mas Sarbini oge kalawan mantun sisaan dengan ke arah dapur. Da memang pada melanana sapopoe oge Mas Sarbini mah kitu. Dina urusan kieu mah teu ngarasa digawekeun ku Mang Sobri. Istuning memang kabiasaan teresep pisan ningal bala kana ngajagi kabersihan para mitra. Kumaha Sobri, tadi teh katimu sareng Mang Kosimna dupi abah ge can pisan aros ka Sobri perkawis tadi siang Sobri angkat teh kangge nimuan ka Mang Kosim urang lembur gawok teh ha. Kocap Bakohir ngawalan tanya dina harita. Mang Sobri anu katingal nuju ngiring ngalintingkeun bako nu kasadiakeun di meja nu Bakohir kangge diudud saprakna nyalse tuang. Tuluy anjeunna ngajawab. Tadi teh teu kungsi ka lembur gawok abdi teh bah. Lumawi ka lembur kaler nimuan babaturan. Ya maksudna teh badeukeun pada melan oge ka ditu teh. Nya saperkawis panjang lebar abdi teh ngobrol ka ditu ka dieu sareng anjeunna. Sanaos ari kana hasil pada melan keneh mah gajan kenging. Nanging aya warta anu estuna patula tali pisan ieu teh kana sahareupeun awal nu ditujuan bade ka Mang Kosim mah. Nya perkawis obrolan beres, waktos oge kantos sonten. Janten abdi teh langsung we mulang deui. Nya manawi ka isuk nyobi bade neangan deui ka nu sanesna. Panginten poe tadi macan kenging milik abdina teh bah. Mang Sobri ku nyaritakeun tepang obrolna sareng wasto basa beurang tadi para mitra. Kitu oge ka Bakohir nu saeutik bari ngirutkeun alis anjeunna aya panasaran naros masalah nu patula tali obrolan sareng babaturan Mang Sobri. Kumaha anu dijelaskeun tadi ku Mang Sobri ka anjeunna. Mun teh salah dangu ya mah. Tadi abah teh ngadangu aya obrolan anu estuning aya patula talina sareng Mang Kosim ya sob. Mun dikersakeun tiasa dicaritakeun ka abah mah. Naon eta isi obrolanana teh Sobri? Bakohir kumenta dijelaskeun kana obrolan Mang Sobri jeung si Wasto. Nu mawi kitu soteh pedah penasaran oge Bakohir teh kana eusi obrolan Mang Sobri jeung Mang Wasto para mitra. Sumuhun bah, leres pisan ieu teh. Nanging nya kitu, rada keung oge ieu teh kuring bade caritana. Nu mawi saurna teh, Mang Kosim teh munjung buta alas bulang eta teh bah. Nu leres pamijarita teh Sobri. Bakohir kureuas pisan ngadanguna kana carita Mang Sobri tadi para mitra. Sumuhun bah, saurna da warta kieu teh tos santer pisan ka lembur nu sanes mah. Nu tangtos oge mun abdi bade janten tukang kulina kangge ngagarap sawah alas anjeunna sok sieun oge beli dijadikeun tumbal ieu teh bah. Hus tong ka mana ka harap sob pamijarita teh bisi jadi fitnah ka hareupna. Omat we, mane matong kumawantu nyarita ka batur mah kieu nya. Nu mawi bisi teu leres, ke mane nu jadi sasaran fitnahna Sobri? Bakohir kumungkas kana carita. Nu mawi saestuna mah Bakohir geh terang kana warta Mang Kosim munjung kabuta di alas bulang mah para mitra. Kitu oge wargi di lembur bulang. Nanging maklum Bakohir jalmina tara macem-macem jeung tara raya sungut komo kudu ngobrolkeun masalah batur. Sok sieun mun anjeunna kakocapkeun tukang fitnah. Nepi oge warta teh geuning kaminantu urang. Sanes abah mah bade ngabulikeun Rusia. Danas abah kita teh nyaksen kalesanana ieu teh kana eta kabar. Sok biling kena jadi fitnah wae ieu teh ka hareupna. Ya Allah. Gunem kocap Bakohir dina hatena. Nu harita bari turut ngalintingan bako. Nu sami kangge nyusul cara sepahna bibir lalaki mun ngobrol teu katempel udud para mitra.
Nya telami Mas Sarbini nyusul calik kana eta tempat nu masih dina posisi tempat tuang tadi. Kitu oge Nyi Lastri nu saanteur masihkeun wedangan kopi kangge kolot jeung salakina. Ye Sobri, tong didenge teuing omongan batur mah sok bisi jadi fitnah wae engkena teh. Maneh mah kedah nasing yakin weh, tong sok suudon ka batur teh. Komo gampang kahasut ku omongan batur samodelen kitu teh Sobri. Mak Sarbini harita nembalan. Nu si Horeng mah turut ngupingkeun kana obrolan Mang Sobri jeung Mbah Khohir tadi para mitra. Saleresna dina hate Mas Sarbini aya ku bagjana pami eta kabar teh leres pisan. Nu mawi dina hatena miharep pisan Mang Sobri teh tiasa dijadikeun tumbal supados tiasa saenggalna wae rek ngajodohkeun Lastri ka Juragan Komar. Sumuhun mak, tapi estu ning dari sudun mah kuring henteu kitu. Dupi iwalnya ti jaga-jaga we ieu mah. Sapa buarta teh saurna santer pisan, tos geunjleung ieu mah di masyarakat kaler mah mak. Nya nu langkung sae oge mendingan akang mah neangan damelan anu sanes wae engkang. Ongkohna daleuweung bulang teh jauh. Mun kedah akang bulak-balik damelna kitu mah atuh nya capek kangge akangna oge Kang. Campur kocap Nyi Lastri nu turut masihkeun pendapat harita ka Mang Sobri. Nu pastina dina hatena mah sami keneh sareng salakina. Sok sieun pami nanaon anu jadi warta carita jalma lian teh leres dina kanyataanana kitu para mitra. Mitra kaum dangu, waktos nu nyerelek ngantir mangsa gaganti poe, carita nu kedahna panjang, cara maklum kusim kuring kedah disingkat para mitra. Kacarioskeun di poe isuk, hawa lembur betah ku tiisna kabutan mega di gunung masih nyalingkup ku abotna haliwira angin. Sora manuk pada rame ting caricit di unggal tatangkalan lembur. Serangan panon poe geh masih keneh manjer layung di luhuran langit nu luhur para mitra. Nu mana dicarioskeun wayah harita Mang Sobri nu masih keneh mantuan Mbah Khohir di tukang ngalanjutkeun pilaran kayu basiah kangge pawonan. Masih keneh sumanget aya katinggal rasa kacape. Pedah poe ieu mah sarapan teh kantos laksana nu disiapkeun poe isuk-isuk ku Nyi Lastri kangge sadayana para mitra. Nanging harita katinggal Mas Sarbini nu make anggean kabaya Sunda asaning jalmi nu bade mamangkatan penting nu teuing eta teh bade ka mana. Ku ayana kitu Mbah Khohir nu kaleresan nuju di dapur ku bade ngadamel kopieun teh ningal pamajikanana kitu wajar kutu maros bade ka mana sok bilih aya kaperyogian sareng dulur nu teu kongsi kabejakeun ka anjeunna. Bade ka mana kitu? Sinarieun make anggean asarek ondangan wae. Dulur urang teh aya nu hajat. Ta bade aya peryogi sareng sahan ini teh. Taros Mbah Khohir ka Mas Sarbini. Bari ngadamel wedangan dina gelas paranti manehna ngopi para mitra. Urang teh bade ka Ijo, aya perlu saurna kamari teh anjeunna teh ka dieu ngulem supados tiasa mantuan kangge ngadodol poe ieu. Da bade nyepitan anak bungsuna eta teh Bah. Jawab Mas Sarbini ka Mbah Khohir para mitra. Bari harita make sendal paranti anjeunna mamangkatan. Oh gitu. Nya sok sing hati-hati lah. Keun da berkawis urusan imah mah aya Lastri. Bilih ke sonten nini can mulang. Wios ke abah nita Lastri kangge nyangu teuing mah. Sumuhun Bah. Nyantos kuring bade angkat heula nya. Rek megat beca we ka ditu nama. Da moal bade ngarepotkeun ka abah tanapi ka Sobri oge. Pungkas Mas Sarbini harita bari mangkat ka hareup para mitra nu tinggal megatkeun beca kangge nganteur ka arah pinujuanana. Para mitra kaum dangu, si Horeng si mana Horeng
Mas Sarbini teh nyarios bade ngabantosan ngadodol kama ijoh mah eta teh saukur alasan hungkul. Nu nyatana anjeunna mah gaduh niatan bade muru karompok Mang Kosim. Nu teh sanes pedah kitu teh bade balaka wae ku ngawanikeun diri ka Mang Kosim. Pamileres nyatana Mang Kosim teh ngakon munjung wios keneh karedoan mun minantuna ditumbalkeun. Sagala cara rek dilakonan ku Mas Sarbini. Asal enggal tinepatan Mang Sobri teh laksana pati. Kitu pedar carita dina hatena para mitra. Hampura abah, urang teh kapaksa ngabohong. Nu saleresna mah urang teh bade ka Mang Kosim ieu teh. Niat bade wantun balaka Rusiah lah. Mun tinyatana Mang Kosim teh leres munjung ka buta alas bulang. Wios kene Sobri mahkeun sinah jadi tumbalna lah. Nu mawi duka kumaha dah teh urang teh nepi ayeuna teh teu tiasa pisan narima Sobri teh salaku minantu. Sanaos dihareupeun mah urang ge maksakeun lomah, maksakeun bager. Sabab abah teh apaan anu ngalarang urang kangge bersikap kasar ka Sobri teh. Gunemna Mas Sarbini nu nunjukeun pisan kagorengan hatena. Nu kuluas bade ngorbankeun batur demi kahayangna laksana beunghar ku ngajodohkeun anakna ka juragan Komar para mitra. Nu tangtos perkawis kitu teh sing amit-amit jabang bayi pamugi tong kaalaman ku urang sarerea mah. Sabab da ieu mah ukur carita bohongnya para mitra nu direkana ge sakadar kangge ngararesep hiburan urang sadaya ieu teh para mitra. Para mitra kaum dangu, waktos nulami Mas Sarbini ngantosan tumpangan. Akhirna laksana pisan ku ayana beca anu ngaliwat. Langsung we Mas Sarbini teh menggatkeun kana eta beca ku bari ngagero jeung ngayuhkeun leungeunna tanda butuh kana tumpakanana. Mang beca mang, kalembur gawoknya. Kagak bawa mangga. Sok mangga. Jurut calik Mas Sarbini kana beca. Tur beca teh didorong, tuluy digoes ka arahan sakumaha nu dititah ku Mas Sarbini. Ieu teh bade kalembur gawok bade ka bumi desa ibu teh. Saur tukang beca di salaratan jalan ku tumaros ka Mas Sarbini. Ka bumina Mang Kosim, Pak. Terang teu? Oh, terang. Terang ada juragan Kosim mah terang. Kalembur gawok mah ukur bumi anjeunna, ukur bumina Mang Kosim anu paling hegar sorangan mah ieu teh mah. Sumuhun Pak, sumuhun. Syukur pamitrang mah bade aya priyogi sim kuring teh ka Mang Kosim. Oh, mohon bangga tuh. Yuh diantar pokona mah. Ka mana wae ge pokona mah diantar ku sim kuring mah. Malum lah tukang beca ge butuh tumpangan ya. Laki ge butuh dahar gitu teh mah. Nya mangga sok atuh ayo diantar. Mitra kaum dangu, ngaliwatan sasak jeung toangan sawah. Beca nu kaasup kendaraan lembur nineung kana waas mun dikocapkeun mah da kiwari mah tos rada teu usum teuing ayana beca teh para mitra. Maklum ku carana kantos majeng ku teknologi, kendaraan beca ge geus rada pupus. Tapi benten sareng dina kaayaan Mas Sarbini nu dikocapkeun kantos nepi harita mah dihareup bumina Mang Kosim para mitra. Harita katinggal pisan. Hiji imah anu panghegarna dina eta lembur. Malihan warna catna ge beda jeung batur. Mun kaumumanana wargi sejen mah saukur bilik, Mang Kosim mah imahna ge parantos jejeg jeung pageuh ku anggean pondasi beton jeung segala rupi. Malihan katinggal dina gerbang panto palataranana oge ku gede teu kira-kira, ukirana kayu jati, ku sagala rupi motif nu endah, nu bakal nyieun rasa kahayang pisan ngabogaan panto sapertos kitu. Tah tos Pak, hatur nuhun. Ieu ongkosna nya nya.
Beja Mas Sarbini bari turun tina tumpakan beca, tur masihkeun duit ongkosna ka tukang beca para mitra. Atur nuhun Bu, ya kuring mah bade angkat we langsung ka pangkalan Bu ah. Teu peryogi diantosan suka ibu teh. Manawi peryogi mah mangga ku kuring diantosan Bu. Beja tukang beca ka Mas Sarbini harita para mitra. Nu estuna ngaraneangan tuangan mah kumaha wae carana sanaos kedah ngantosan pangarepna aya ongkos leuwihan kangge tiasa dibawa mulang engkena para mitra. Ah, teu kedah Pak, teu kedah. Kuring mah bade lami, mangga we pami bade angkat mah. Pungkas Mas Sarbini. Nu estuning nolak kana penawaran tukang beca. Kulantaran kitu tukang beca harita ngaloyong ke arah balik. Mas Sarbini tuluy muru ka hareup gerbang bumi Mang Kosim. Ku ngawantunkeun kaketok jeung uluk salam Mas Sarbini kana gerbongna. Sampurasun. Assalamualaikum. Mas Sarbini uluk salam bari noong salongkrangan panto gerbang palataranana para mitra. Manawi aya egat-egat na kalangkang jalmi nutang tos mika hareup salam teh aya nu nembalan. Rampes. Waalaikumsalam. Kedap, syah di luar. Tembal Mang Kosim ti arah latar imahna ngawal salam ka Mas Sarbini para mitra. Sim kuring Sarbini Mang Kosim pamajikanana Bah Kohir urang lembur bulang. Oh, sumuhun. Kedap Pak, kedap. Mang Kosim tuluy mukakeun panto gerbangna. Tur Mas Sarbini diaweh asup kalebet. Harita Mas Sarbini bareng muru kalebet pakarangan Mang Kosim. Tur gerbang ditutup deui ku Mang Kosimna. Tuluy Mang Kosim nyumanggakeun diuk ka Mas Sarbini dina tepasan hareup paranti anjeunna nampi tamu mun beurang. Mangga jalik. Dupi aya peryogi naon ieu Mas Sarbini teh. Ari abdi mangaran Mas Sarbini teh ukur apal ngaran hungkul. Tapi kabah Kohir mah kan tenan terang. Kabah Kohir mah ka asup kokolot oge nya di lembur bulang teh mah. Saur Mang Kosim basa-basi dina nampi kayaan Mas Sarbini harita nu tatamu para mitra. Muhun juragan, muhun pisan da ari salaki mah kalebet kokolot di lembur bulang teh. Sok kapake mun aya upacara ruatan jeung lainna. Sok katunjuk wae dititah kangge ngawujudkeun pamaksadan wargi lembur bulang teuing mah. Tembal Mas Sarbini harita bari calik dina tempat nu disayogikeun. Kieu ieu teh juragan. Sim kuring teh sateu acana hapunten manawi tos kumawantun ngaganggu kana istirahatna. Nanging kuring mah moal basa-basi lami teuing lah. Kadieu teh sanes bade nginjem artos atanapi sabangsana. Nanging bade naroskeun yen juragan teh estuning masih ngabutuhkeun jalmi kangge pawongan atanapi tukang kuli di sawah juragan anu di alas bulan. Da saur beja mah juragan teh masih milarian kene jalmi kangge ngagarapkeun sawahna. Mas Sarbini ku ngocapkeun awal carita maksudna dina kayaan harita ka Mang Kosim para mitra. Neng nong ieu teh para mitra. Aduh, kabujeng neng nong ieu dongeng teh para mitra. Insyaallah urang lajengkeun deui cumaritana dina bagian ka-10 nu bakal disiarkeun di minggu payunnya para mitra. Kukituna sim kuring encing Adnan salaku tukang ngadongeng. Hapunten manawi seueur kakirangan atanapi aya kasamian dina maoskeun kana ieu carita. Boh tina tempat gelar sareng sajabina. Sabab ari ieu carita mangrupikeun carita fiksi nu direka ku sim kuring etang-etang kangge maturan sepi dina wayahan urang istirahat. Sareng tong hilap kasadaya mitra kaum dangu dina ieu channel sim kuring. Ayeuna teh nuju mulai ngagarap program BAG nya. Nyaeta bicara alam gaib. Anu mana dibidangkeun kalawan ngangge bahasa nasional nyaeta bahasa Indonesia anu teu sanes saukur mawakeun kisah-kisah carita nyata ti pengalaman balarea anu aya patulatalina sareng misteri. Kukituna tong poho di subscribe, like sareng komennya. Sapunyere pegat simpai
kapaturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.